Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekreber dongeng Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian ka genap. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Sata acan dipedari dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng Mang Cecep Gor Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kurang ajar sih ya, rasakan. Keun wae eta mah Dedi. Bagian orang tukang beca merugul mah ceuk mahrup nu harita miheulaan kanu disebut Dedi nonjokkeun peurupna kana beungeut tukang beca. Peurup mahrup anu ngadius tarik pisan ngajojo beungeut tukang beca tapi henteu keuna kana sasaranana. Kalawan salse pisan tukang beca nyingcetkeun beungeutna bari narik sukuna ka gigir leungeun mahrup nu milepas moblos tina nonjokna. Sikuna geus dihempet ku leungeun tukang beca anu kenca, pigeleungna ditungkup ku leungeun katuhuna. Ngan sakilat geus ditarik bari rada dipurilitkeun, sukuna dipake nengka suku mahrup bari nyentok leungeunna disakalikeun. Teu aya hampura mahrup labuhna. Nyoksruk disusut pisan beungeutna ninggang kana trotoar kana jalan nu ngumplang pinuh ku cai kolomberan, teu bisa hudang deui. Baturna si Dedi nu tadi arek mukakeun tenda beca ngarandeg nejo mahrup nu geus nyuksruk nyuuh dina cileungcang teu hudang-hudang. Ngarontok ka tukang beca nu masih keneh nangtung keur merong ka mahrup nu keur ngojai nang kuban dina kolomberan. Ngan sakilat geus malik beri dongko mapag angeun si Dedi anu keur ngarontok manehna ku peureupna ditinjulkeun ka luhur bari ditamplok ka gigir. Si Dedi ngaharekeng, angeuna nyelak napasna teu bisa ngambekan labuhna nyangigir ninggang kana awak mahrup nu masih keneh nyuuh dina kolomberan nu ngumbang pinuh ku cai leuncang urut hujan sakitu gedena. Dua crossboy masih keneh ngagaloler tukang beca rikat nyurungkeun becana bari loncat numpakan becana. Henteu nolih kanu ngagoler terus ngaboseh ngajugjug ka jalan raya moro nu rame nu lalar liwat. Becana ngadius ditarikeun bakat ku sieun jeung bedasna nu ngaboseh. Becana mengpengan tarik pisan majuna meuningah hiwuk sora angina nembakana tenda nu ngahlob. Dina lebah hiji gang becana dipengkolkeun di hareupeun hiji imah reg becana dieureunkeun. Ju tukang beca turun terus muka tenda nu nutupan ka panumpangna ka tembong saliwatan Neng Nurani muka tiungna nu nutupan raraina nu tadi sajabana ditiung kula maksutra ditiung deui ku baju haneutna buni pisan. Tukang beca henteu loba carita terus bae malikeun deui becana mapai deui jalan urut tadi nu berasna ka jalan raya. Neng Nurani nu turun tina beca rada gugup arek nyebut nuhun oge ka tukang beca teh henteu kaburo. Da tukang becana geus ngadius manten ngaboseh becana digancangkeun jiga rurusuhan pisan. Nuhun Gusti, abdi parantos kengeng panang tayungan Gusti. Sareng mugi Gusti malas kana kasayan tukang beca. nu parantos daek ngabelaan abdi. Neng Nurani nyarios lalaunan bari lebat ka pakarangan bumi nu dianjerkan.
Brai panto muka Ibu Jubaidah ti jero bumi kaluar mapagkeun Neng Nurani nu geus aya di payuneun bumi. Kahujananya Nurani, ibu ti tadi meni ngarep-ngarep jeung melang pisan hate teh teu pararuguh. Sur Ibu Jubaidah bari nungtun panangan Neng Nurani. Tuh cihaneut dina teko keur ngompres disiriot ulah mandi ku cai tiis. Sur Ibu Eha ka Neng Nurani bari angkat ka pawon nyayagikeun kopi keur ngaleueutna. Badak salat Isya Neng Nurani calik di tengah bumi sareng Ibu Jubaidah bari ngaleueut cai kopi haneut. Gara dahar heula anggur Nurani ngarah jongjon. Sawios Bu, rada tepati hoyong nada abdi teh. Ieu panginten rada lebet angin, tilas di jalan. Permios wae abdi bade mondok, rada kirang raos awak. Nya pek atuh gara reureuhkeun wae heulaanan. Permios wae abdi bade mondok, rada kirang raos awak. Nya pek atuh gara reureuhkeun wae heulaanan. Ari geus reureuh mah disiarek dahar tuh dina meja geus disadiakeun da ku ibu oge. Ibu Jubaidah saparantos nangoncian panto payun mah teras bae kapungkur. Anjeunna kagungan pidameleun marios pangajaran barudak sakola kangge kuartal kadua. Di bumina Ibu Jubaidah teh nyalira da carogena parantos pupus, palaputrana parantos Marisa. Sareng deui parantos karurenan malah Neng Hasanah oge putrana nu bungsu tilas rencang sakolana Neng Nurani parantos dicandak ngalih ku carogena tina guruna liren digentos ku Neng Nurani. Numawi Ibu Jubaidah teh teu kinten bingaheunana kadongkapan Neng Nurani teh asa aya nu maturan sareng henteu leungiteun ku putrana. Teu kinten nyaaheunana ka Neng Nurani teh teu benten ti ka putra ku anjeun bae. Neng Nurani nu aya di kamarna keur ebog bari nyileuk manahna teu puguh raraosan sirahna karaos riot baluas ku tilas tadi ngimut-ngimut anu tadi kasorangku salirana. Ku teu sangka kumaha kutan kitu kalakuanana teh. Manehna teh nyahoon yen dina beca teh aing nu tadina ngarasa berat ka manehna. Atina geus katari ku rupa jeung caritana geus ngendalkeun carita ka manehna. Cinta rek masrahkeun raga jeung kapercayaan sagala-galana. Hianat mahrub geus ngahianat kana dirina lain percayaeun manehna teh. Kolebat rupa Durahman ngolebat ka pirarai ku Neng Nurani katingali ku kalebuna keur mesem seri leleb pisan jiga nu nganaha-naha kana dirina salah milih. Neng, nah Neng nya akang nu geus rumasa kalepasan cerita. Waleh ka Neng, terus terang yen akang teh sanyana cinta ka Neng nu didadasaran ku nyaah jeung kaasih anu teu aya wates wangeunna. Tapi mugi ulah bendu saupami ieu kecap akang teh sabalikna keur Neng mah. Kang Durahman salah sangka ka abdi mah ka Kang Durahman teh asa kadulur, asa kalanceuk, pada abdi mah teu gaduh lanceuk lalaki. Kang Durahman ku abdi di aku dulur, di aku lanceuk. Nu baris dipentaan tulung ku abdi di mana manggih kasusah. Nyaah jeung asih Kang Durahman ka abdi nu dieu dicarioskeun. Dieu ku akang dikedalkeun ka abdi. Mugi sing sapertos lanceuk kanu jadi adi. Kacipta jeung teu poho Neng Nurani waktu Durahman terus terang nyaritakeun cintana di pancuran waktu keur paduduaan. Tapi harita Durahman ditampik pada hatena geus katari ku mahrub Incu Haji Latif. Urang kota nu tadi kanyahoan ku dirina akhlakna jeung kalakuanana teu aya bedana jeung jelema biadab. Pikiran Neng Nurani keur ngagoler dina ranjang terus melayaban ka mahrub ngarasa cua ijid kana polahna ngewa terus kana rupana ceceb teu hayang ngareret ku juru mata. Kitu emutan Neng Nurani ka mahrub malik ngewa nu teu aya bandinganana. Ras ka tukang beca nu tadi nu geus bela pati ngabelaan ka aing nu rek aya nu ngahina jeung ngaroga hala, padahal eta jelema teh nu tadina rek dipake nitipkeun diri nyangsangkeun badan sakujur.
tukang beca nu pagaweanana kasar nu rendah harkat jeung darajatna cek pandangan umumna jelema, tapi eta tukang beca nu tadi benar rendah harkat jeung darajatna mah tapi mulia jeung luhur budi pekertina, hargaaneun, pujieun jeung picontoeun. Mun kitu mah kabeh sakur lalaki mulia hatena jiga tukang beca anu tadi meureun moal hariwang kumelip di alam dunya teh reug-reug pikeun kaum ibu moal sumoreang pinuh ku hariwang keur saumumna mojang dedeganana jangkung sesegna peregelna teu aya bedana jeung sorakna deui jiga Kang Durahman. Moal kitu ari Kang Durahman mah bareto waktu cacarita di pancuran sanggeusna dijawab waktu manehna ngadalkeun isi hatena jiga nu alum nguyung bangun beak pangharapan manehna nyarita pileuleyan cenah moal panggih deui manehna bebeja bari menta dihampura Kang Durahman arek ka Bandung rek miceun maneh cenah basana teh bari ngaleos ti harita Kang Durahman teu panggih deui tadi tukang beca teh kaburu ngaleos teu kaburu dinuhun-nuhunkeun acan ku aing teh jiga Kang Durahman basa ngaleos ti pancuran estu teu ngaliuk-liuk acan manehna oge teu beda jeung tukang beca anu tadi. Kitu pikiran Neng Nurani nu keur nyileuk dina ranjang panonna teu beunang dipeureumkeun. Keukeuh ngajak nyaring pikiranana cus-cos ka ditu ka dieu ingat kana surat ti indung nu ngandung ras ingat kana basana deungeun. Bapa Mahrub nu geus ngahina nu ditepikeun ku Nyi Amah nu jadi lantaran ingkahna ti lambor jeung balik deui ka kota Bandung nu mawa lalakon hirupna tempat baligeusan ngajadi. Neng Nurani damelna ngan gedebag-gedebug bae sirahna karaosna beuki awakna manasan ting saria ku kurayon. Nepi ka janari can bisa ngelayap. Urang kocapkeun ayeuna nyaeta Hamim jeung Durahman. Mani melang akang majang kahujanan di mana tadi teh cek Hamim ka Durahman nu kakara datang. Ti dieu keneh oge geus miripis puguh Kang. Komo basa tadi mah lebah Cibadak meni kawas beunang nyicikeun ti langit wae hujan teh jeung gelap deui ngajeleger kitu. Pantes nama bebeunangan eta mah di lebah mana nya Kang? Duka di mana jang? Da akang oge nu keur sare kuat ngarenjag cek Hamim bari indit ka jero imah. Pek geura dahar heula ka dinya jang akang mah da geus perih beuteung tadi teh miheulaan tah geura ayeuna mah panas caina oge panas keneh da ngarah ujang teu tiris teuing cek Hamim bari ngajagrageun dahareun keur Jang Durahman sanggeusna ka tembong Durahman geus disalin jeung geus salat Isya. Ka tembongna Durahman daharna teu pati ponyo bangun anu teu ngareunahkeun. Hamim anu tunduheun tas tinu hajat tas babantu dinu pesta buruhna kacida gedena make aya 750 perakna sapoe sapeuting teh kapaksa menta tulung ka Durahman mapageun guru nu biasa abedemen ka manehna sakola deui di sakola sore nu balikna pukul 8 peuting lain teu bisa manehna oge nitahan batur ngan maklum manehna teh ngarasa karunya jeung melang hatena kaeta ibu guruna guru sakola agama boga rasa wajib itung-itung ibadah cenah basana teh jeung kabeneran Durahman oge jiga nu hayangeun mang nyelangankeun ka Hamim duka pedah awewe nu dipapagna duka pedah boga rasa karunya deui jiga Hamim. Ah tiris Kang Hamim rek ngaringkuk abi mah cek Durahman bari abus ka kamarna. Bubuhan nyewa imah sabelah sewang jeung batur kamarna teh ngan hiji-hijina ari Hamim mah da biasana sarena teh sok di tengah imah bae kamarna mah dipake ku Durahman. Ari parabot mah kumplitan di imahna teh aya kursi aya bupet malah aya transistor segala rupa malah di kamarna oge aya dipanu make rak buku kumplitna jeung kasurna lomari pakaian sapuratina bubuhan gede atau penghasilanana tina 2 beca oge acan tina gaji jabati kolot nama sok dikiriman Jang Durahman teh bubuhan anakkan hiji-hijina. Hamim mah cunggelik bae diuk di tengah imah tas peperen urut dahar Jang Durahman bari ngadengekeun radio siaran wayang golek nyarande kana bilik diuk dina samak paranti sarena
bari nyanginggirkeun angelna urut tadi ti berang sare meh sapoe jepot pedah petingna tunduheun tas babantu dinu hajat teu pisan ngarejab. Ari Hamim teh ngaduda manehna kungsi boga pamajikan di lemburna tapi henteu kabeneran rumah tanggana henteu rurus. Maklum harita manehna bari ngurus indung pamajikan anak menta diberesan jiga nu teu ridho jeung munafik ngurusna mitohana teh. Numatak ti harita Hamim ngarasa bang baungeun kapok basana oge boga pamajikan teh kajeun lelengohan. Ti samaot indungna oge teu daekeun boga deui pamajikan. Jang Durahman nu aya di kamarna keur nyileuk bari ngalamun nginget-nginget kajadian tadi basa keur mapagkeun ibu guru nyilangan Hamim. Manehna henteu samar kanu dipapagkeun teh Neng Nurani putra Pak Hamid nu kumanehna dijieun pujaan hatena nu dipake panyileukan berang peting jeung teu pohoeun ka mahrub incuna Pak Haji Latif nu tadi geus ngasaan ditotogkeun kana trotoar jalan apal kana motorna. Motor Honda nu dipake nyinting nu dibawa ka lembur dipake ngiwat buah hatena Neng Nurani nu kapincut ku gerungna sorak motor. Padahal cek Jang Durahman dina jero hatena kolot aing oge bisaeun pangmelikeun anu kitu bae mah moal nepi ka matak bea kebon kalapa dipake meuli Honda hiji bae mah. Tapi kenaon mending oge sapedah relih nu sok dipake ku ayeuna satungtung acan kauntuk ku pangarah benang sorangan mah. Ngalamuna beki anteng ku manehna teu kahartieun sabab-sababna pangna Neng Nurani aya di kota Bandung jeung poekeun ku lampah mahrub nepi ka ngalakukeun petak kitu ka hiji kabogoh nganggap ka awewe nu rendah martabatna nepi karek ngabedegel maksa ngajak ke tempat di Karang Anyar nu geus henteu asing deui keur jelema baraga julema. Nah mending dipanggihan kitu ku aing isukan ka Nurani da geus nyaho aing ayeuna mah di mana panyicingan manehna atawa entong ngarah bisa nalingakeun ka manehna ti kaanggangan. Sajeroni ngagoler Durahman pikiranana pinuh ku rupa-rupa lamunan jeung pertanyaan ka dirina sorangan nepi ka peuting pisan kakara manehna bisa ngarejepkeun panonna. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna nyaeta Mahrub nu pangheulana hudang tina Cilencang bangetna pinuh ku letak leungeunna ku manehna karasa nyerieun urut tadi diparioskeun ku Durahman. Hudangna adu regeng rada hese rangkang ku calanana anu merecet jeung kagoh ku sapatuna nu lencop jeung hakna nu jangkung. Jung manehna nangtung bari ngepruk-ngepruk jasna nu pinuh ku kesik jeung letak manehna dongko ngaguyah-guyah baturna si Edi nu masih keneh ngaharegung bari nyakelan angan jeung iga burungna urut pereup jeung siku Durahman. Maneh mah teu beunang dipake andalan euy batur kabongohan ceuk Mahrub bari ngajungjungkeun awak si Edi nu masih keneh ngagoler. Pogo sarua euy urang oge teu nyaho sugan teh teu kasit euy tukang beca teh. Si Edi nyaritana masih keneh acan bener lantaran igana rada ngajenghak keneh. Apal keneh si laing ka tukang becana ceuk Mahrub bangun gemeseun. Nu matang teu euy teu pati disedik-sedik ku urang jeung bangetna kahalangan ku dukoina, jawab si Edi bari rada nyengir karasa ku manehna dina angeunna nyeri dipake nyerita oge. Eta teh awewe naon euy nu jadi inceran si laing tadi? Mahrub nanya ka si Edi pedah manehna can pati sidikeun ka awewe nu rek dijieun mangsana. Hebat euy nu matak dewek mawa maneh oge rup nu sakola di sakola sore euy nu di menengah muslimin teh kesempatan gede euy anjakal gagal rusuh teuing euy kakana we apes ye penting ieu mah siasatna teu make perhitungan euy rek ngobok teh tetulus ceuk Mahrub bari ngahirupkeun motor Hondana. Da si laing nu kitu teh penting kamari si mari nu jadi sasaran si laing nyarup. Wah geus teu aneh euy si mari mah da lain kakara penting kamari wungkul atuh. Da dewek oge nyaho euy keur di pelabuhan Ratunya kumaneh mimiti beunangna mah. Si Edi nyaritana bari naik kana motor ngabonceng tukangeun Mahrub.
Gelesar motorna dipajukeun. Kai mah urang wae nya Dik, balikeun euy ngarah kolot dewek percayaan. Mahrup ngajakan ka Edi supaya mondok di imahna bari ngagedean gas motorna digancangkeun. Di hiji gedong nu modelna kaayeunakeun gedong weteuh keneh pisan gedong nu mewah tur hade nakar di lebah dinya mah. Gedong bertingkat 2 kadenge keneh suara radio televisina nu ngaluun sorana kadenge ti kajauhan. Nu kagungan bumina keur calik dina kursi jok pernekel nu masih keneh anyar bari nyetel televisi. Dina meja cai susu coklat dina gelas nu masih keneh ngebul karekcur lalabuhna kueh mantega anu pelem ngajajar aya 3 kelarna. Meh, kadieu garaya diukna sur nu keur calik ka istri nu keur maca majalah. Dina dipan model kaayeunakeun nu empuk kasurna nu bangun hipo. Aya naon pi? Ia puguh keur maca, istrina nyamperkeun bari gek calik payuneun carogena. Ari barudak rek kamarana cenah tadi teh. Mahrup mah bade aya apalkeuneun cenah ka Edi. Yeti bade kamince bade nongton film di parahyangan. Rame cenah pi film Itali. Marake naon inditna barudak teh. Nganggo Honda mahrup mah, Yeti nganggo Vespa. Tuh, geus pukul 11 ieu teh. Sur eta pamegat bari ngareret kana jam anu ngagantung dina tembok sarta ngojengkang nyetop radiona. Da sonten keneh atuh, panginten teras amang ka babaturanana. Ceuk istrina bari jongjon mukaan roman bulanan bangun anu hanjakal pedah carogena ngaganggu. Tadina mah rek aya keperluan motorna dipake deui, lain buru-buru balik jeung sok penting-penting teuing ari arulin teh. Ceuk eta pamegat bari kerung nandakeun aya kakeheul. Nah, sanes nganggo mobil wae atuh pi angkatna. Ari aya keperyogian mah istrina ngawalar ka carogena bari teu ngareret-reret acan. Laridu mawa mobil mami teu jiga make motor. Keur kitu did rem 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 suara motor Vespa lebet ka pakarangan gedong. Tah gening Yeti datang, istrina ngadag bari angkat muka pantau gedongna. Ah, sugan kaburu mi, carogena ngajawang jaketna nu ti tadi nyampai dina korsina. Wengi atuh pi, na teu tiasa upami enjing deui. Penting puguh, aya objek di situ kaburu balik. Eta pamegat tekebat nyariosna terus keluar nampanan motor tina leungeun putra nu disebut Yeti ku ibuna. Eta pamegat teh keluar ninggalkeun bumina. Istrina teh nyarios naon-naon da geus teu aneheun ka caroge kitu teh. Tiap caroge nyebat objek mah tangtu aya oleh-olehna, biasana oge sasari tara kurang ti 10 malah sok parang nepi ka ratusan ribu rupiah. Jeung saha kalajo teh Yeti sur ibuna kaneng Yeti nu nembe jol. Sareng mari mi resep teh filmna sae hanjakal teu sareng Edi nongtonna. Mari oge hanjakaleun cenah teu sareng Kang Mahrup lalajona teh. Ning Yeti ngawalar ka ibuna nyariosna aleman pisan nyirikeun budak diogo. Tadi oge Edi ka dieu nyampeur ka Kang Mahrup. Arek ngarapalkeun cenah nama. Ibuna bari ngagendeng putrana. Gek bae ibu sareng putra teh caralik bari ngadongengkeun hasil tina lalajo bangun anu barungah pisan ibu sareng putra teh jiga anu sami-sami sakaseneng kana nongton. Keur kitu sora jam disada neng sora jam dina tembok nendakeun geus pukul 12. Drem aya sora motor Honda abus ka pakarangan. Tah gening Mahrup karek datang sur neng Yeti bari ngorejat ningali kelebah panto. Berai panto muka dibuka ku Mahrup nu kakara datang bus motor Honda na dikejerokeun dituturkeun ku Edi. Bangun anu geus biasa Edi nyemahna ka imah Mahrup teh boh ibuna boh putrana. Jiga nu geus teu asa-asa ngakuna teh itu ieu geus pada conggah malum ayana di rumah tangga keluarga nu geus sarua modern henteu aya kakuna dina sagala rupa petakna teh. Kunaon jara blog Ed? Ning Yeti nu tita tadi netep ka Edi padah Edi jara blog. Hah, saleuy puguh Yet.
Leur jeung kagok rek nabrak beca. Labuh atuhnya, ceuk Neng Yeti bari nyekel kana leungeun Edi bangun anu mangkarunyakeun. Puguh bae labuh mah. Tuh akang oge maniki tisuk seruk Mahrup mangjawabkeun pananya adina ka Edi. Bari nyabak kana beungeutna nu bohak jeung geuneuk. Urut tadi diajar kenal kudu Rahman tukang beca kajajaden. Angeunna ari Edi mah nu nyarieun teh yet da labuhna nangkuban ningang pisan kana motor kana setang meureun. Mahrup jeung Edi kacai beberesih ngumbah banget jeung awak nu pinuh ku leutak. Edi geus disalin make pakaian Mahrup ibuna geus ngoncian panto sareng geus lebat ka kamarna. Di bumi kariputrana ngalaladenan tuang kalanceukna jeung ka Edi nu daharna teu pati seueur. Angen jeung igana karasaeun keneh jejenghakan nu harita geus ninggalkeun Mahrup indit ka kamar tamu di kamar hareup. Nyerieun jugana Edi teh cuk Mahrup ka adina nu harita geus diuk deui dina kursi tas dahar. Naonna kitu Kang nu nyerieun teh? Angan cenah jeung igana, da Kang mah teu sabaraha labuhna oge. Aya keneh balur teh yet? Mahrup nanya ka adina bari ngusap-ngusap leungeun nu bareuh ku balur pusaka. Aya mah kan tenan, da ngagaleuna sok dusan paranti papi. Pek atuh ninyuh deui keur si Edi. Akang mah rek ngagoler. Rada lieur akang oge. Ieu sirah rada tibanting meureun. Mahrup abus ka kamarna ninggalkeun adina. Geus sababaraha peuting Mahrup kurang sarena jeung capeun awakna urut memotoran atuh ari dug kana anggal ari ker bae sarena tibra pisan. Neng Yeti nu ninyuh balur ku spiritus geus dibawa ka kamar Edi nu masih keneh aduh-aduhan ngarasakeun ka nyeri. Edi, acan bobo Ed? Alah. Edi ngaharegung arek nembalan, rada nyirieun igana ngajenghak. Di balurnya Ed, sur Neng Yeti ka Edi, nu geus teu asa-asa bubuhan geus jadi tunangan sanajan acan resmi oge ti kolot-kolotna. Tapi akibat pergaulan anu geus bebas ku kolotna mah teu kacirieun hubunganana teh. Aduh, teu kuat nyeri melurkeun ana oge yet. Ceuk Edi bari jongjon ngajepat dina dipan. Ke aya itu anggur geura paranti api ubarnya dari awak. Neng Yeti lebet di ka bumi nyandak botol anggur obat tina lomari sareng gelas alitna. Dina botol bir cap hulu kuda etiket nama nu biasa aya di rumah obat. Tah ieu leuet heula Ed, anggur obat cap hulu kuda. Sarua ieu mah jeung anggur obat cap ikan emas. Paranti ubar nyeri awak teh, sur Neng Yeti bari ngucurkeun botolna kana gelas leutik paranti inuman. Edi hudang maksakeun maneh awakna ditahan ku leungeunna bari nyarande kana sisi dipan. Henteu pahit Eti. Sieun pahit Edi mah. Bari muringis netep kana gelas nu keur dicekel. Piraku pahit anggur mah, sur Neng Yeti bari nyuruput ngicipan ku sorangan. Amis geuning, haneut. Anggur anu dina gelas teh diinum nepi ka beakna. Tuh geuning teu nanaon. Saurna bari ngasongkeun ka Edi gelas nu geus pinuh beunang ngeusian deui. Anggur ku Edi diinum nepi ka beakna malah dibere deui ku Neng Yeti sagelas, nya kitu deui Yeti oge nginum deui sagelas sewang. Urang pangbalurkeun we nya Ed, keun bae tong era da keur gering. Angen Edi ku Neng Yeti dibaluran ku balur pusaka nepi ka rata. Perbawa balur pusaka duka pangaruh anu ngabalur atawa kasiat anggur angan jeung iga Edi geus teu karasaeun nyeri. Malah aya anehna anggur nu diarinum ku dua muda-mudi teh ngandung akibat nu kumaranehna teu karasaeun geus nimbulkeun perangsang nu luar biasa nu teu bisa ditahan deui ku jiwa budak ngora ku muda-mudi nu biasa bergaul bebas. Akibatna hebat pisan Neng Yeti geus nyuuh kana dada Edi bari nginghak ceurik bangun ditahan. Edi, tanggung jawabnya Ed. Dabongan Edi eueuh kasabaran. Geus we lah, kumaha atuh Edi? Ceuk Neng Yeti ka Edi bari nginghak ceurik nyuuh dina dadana. Keun wae, da geus tamaha urang doaan. Tangtu akang tanggung jawab Yeti.
ulah salempang cek Edi nu bangun lungse beri ngusapan buuk Neng Yeti nu geus kusut awut-awutan. Harita teh geus pukul 1 tengah peting ereng-erengan keur mejehna jemplang-jempling nu sarare keur mejehna tibra pisan. Hawana tiris tas hujan kasorenakeun di sakurilingan eta imah simpe teu aya nu batuk-batuk acan. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.